Eta cewek gelis. Dasar mama kalat nyelan. Bogel pokoknya bogel, baik bogel. Nah sih ya, so ganteng pisan. Ih. Hari bolong si Julehat si Putri, ampun, wala resenya, indung kerepot, imah papalatak, tanya ho emang dia congor ya kesana lampir, mana sih jelema? Neng, Jore, manggil si boy tak? Kenaonnya lah orang, ganteng dah. Kan. Ngomong jore-jore, emang mana ganteng? Itu nyawa, di Jakarta ya dengan si boy. Nah, ini kalung dipalastikan di karetan. Iya model baru 2023 batur nggak malah bogaun jika orang kia ya. Suka kayaun. Aku emang orang kaya. Si ganteng eta di karetan diplastikan. Ih, ongko orang kaya tapi diplastikan. Tren orang kaya kos kia. Tren. Kau nggak siapa nyah mah si boy tak? Entah aing. Kau nggak siapa nyah mah mabur siapa itu? Jelema bawa magilu. Ih, amit aing. Juleha, 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 Eta cewek gelis. Juleha. Dasar mama kalat nyelakain aja mah lewat. Kacamata sia Taylor. Disebut ini peot nih, tak jele mah aing rangda sakieu gelisna. Ja dah, kalau ngitan betu aing masih Juleha. Juleha! Lu dasar bogel. Bogel tanya aing ganteng ki dasar ini peot. Bang Boy, ada yang nyariin tuh. Saha nyerian? Nyariin. Oh nyariin. Oh saha. Itu nyaho, bogel pokoknya terus pakai kalung. Terus saya plastikan di karetan. Bogel pokoknya bogel, baik bogel. Nyapira aku jelema edan mah kitu sia. Heeh, mah cuma edan. Jeung semua kalung gede, aya plastikan di karetan. Hanya. Jelemana bogel. Heuh, bogel. Mirip ieu ke? Oh, bagong. Heuh, mirip. Mirip bagong. Heuh. Asy eta kunang bebejan ka dinya. Oh, terus jelemana kemana ini? Teuing, teu nyaho mun ka ditu meureun. Oh, ka ditu kemana? Ayo atuh reng. Bunga, jangan besorangan ka ditu. Cewek ini tadi lain. Ya gelis samperkeun ah. Hai cewek. Nah sih ya, so ganteng pisan. Ih, koream. Nyawan orang keturunan Jet Li. Ya, kalau nage gede nu orang mah. Sekalian dosa si anu gede. Segede sayangku padamu. Ih, nihan najis. Tih, kunaon embung gitu ka orang kaya ya. Ih, kayak di mana? Duit orang loba ya. Ih, celana handap oge kolor. Meni hoream, teu kabali calana. Jual mahal. Emang mahal. Jual murah oge teu laku. Di kredit we sakalian. Anehnya percaya teh, hah? Halah, tata budak bogel, rupana. Gayana pakai emas deh, si eta. Dek tadi kredit, aya ya 2000 jeung meuli cilok. Ih, naon kredit meureun. Kredit di mana eta bahasa? Ya aku kan orang-orang Jakarta, lain orang lembur. Hei, bogel. Naon sih? Ih, Awas ngehalangan bae, nyawa keur ngobrol jeung cewek. Ih. atuh sih nu bener ieu main di kredit bae. Atuh sih ya datang. Ih awas ge ka ditu, aing keur ngobrol ngaganggu bae coba hus ka ditu lah.
Hei, aku masih tadi jangan aing kumaha cenah eta. Pede amat aing dengan sia ngeganggu bae si aing keur bobogohan. Kaditu. Ulah ngaganggu mamang sia ya. Hei, kira aing boga mamang sia bentukanna sia bogel, hei. Pan keke ge mamang sia kunaon tadi aku. Ane kumaha ngakuna je le. Ih naon cenah emas nu kieu. Tuh bibi sia keur ngajuru lain mataong. Naon aing nong si bibi, mang aing dukun beranak. Sia dia keur naon, hei. Teka aja lah aing keur mau cewek. Hei, pan sit cenah tadi nengan aing, hei. Hei, bogel. Hei, Bagong. Ih, ditinggalkeun. Tapi bibi aing nyana ngaku mamang aing sebut sedangkeun kita ditoong di lah mama cikana berarti jelas sama budak. Naon sih? Ini tadi nu nabrak aing. Asyana maksudnya iya mau anak aing. Nek digadekeun kurang. Emangna barang. Lumayan beas di mah. Anak aing ditukerkeun kena beas. Atuh sia teh ieu jual emas. Ya lah, dasar nini stres. Manggi si boy teu kapanggin, angur kapanggin nini stres. Babur aing balik. Heh teu jelema, teu jelas ta. Nyerocok bae sungguh teu leuwih-leuwih ti aing. Ih, ieu nanaonan dina ge nek daeka lagi nu kas kitu, teu jelas kitu. Lumayan atuh mah jangan ganjel panto di imah. Nek naon di ganjel panto. Ih, Kan panto di urang kan iya mah ruksak. Lumayan mah jangan ganjel panto. Masna juga loba. enggak salah aing lieur, balik di imah pabalatak loba sesanan.